Semasian waktos kangge simkuring. Salajengna palawargi sadayana abdi Eli Setia ti warta-warti tos aya di Warung Salam nyaeta di Kecamatan Wado. Sapertos anu dicarioskeun ku Amalina rehna abdi di dieu bade ngajak balarea kangge tuang di Warung Salam anu kasohor rame tur murah meriah. Di dieu urang telusuri wae kumaha sih kaayaan Warung Salam. Ayo. Alhamdulillah abdi tos sareng salah sahiji pengunjung Warung Salam nu di dieu. Ayeuna urang tumaros wae kumahana. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Abdi Eli Setia ti warta-warti bade nu taros. Satu acana teteh saha sareng ti mana? Abdi Neng Rina ti Dalindung Kirisik. Mohon teh langsung wae punten ngawagel waktosna kunaon alasan teteh milih tempat tuang di dieu ketimbang Abdi tempatna tiis strategis sareng digunakan oge seueur pisan pengunjungna. Kadahareuna oge nyunda pisan sareng minah. teteh sering ka dieu? Sering sekadieu biasana sareng keluargi atanapi reunian sareng SMA. Mun atuh teh mangga tiasa dilajengkeun deui hatur nuhun. Sakitu wae informasi ti abdi, tong hilap sumping ka Warung Salam anu aya di Kecamatan Wado, tepatna di Desa Cimungkal. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Salam nyaeta salah sahiji tempat dahar nu aya di Kecamatan Wado, Desa Cimungkal. Tempatna rame meskipun di gunung tapi seueur narik pengunjung. Selain di hargana nu mirah, kadaharana oge enak sareng dina proses